Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fibrianti, kelas 10B Farmasi. Abdi di dieu bade ngacaritakeun dongeng Sirem jeung Japati. Dina hiji carita, aya sirem rek jinum di sisi walungan keur ngarayap ka handap. Maneh ti soledak pluk gerak-gerakana ke cai. Hadena caina rada ngeuyeum beu, palebah dinya mah, tapi keukeuh bari ngojay ka sisi mah manehna teh teu bisaeun. Sirem ngageroan. Tulung, ieu kuring rek dikareuleup tulungan. Sebenarna aya Japati keur cideunteun dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengengan aya sirem ngageroan minta tulung, barang ngereret ka handap katenjoeun sirem keur kokosehan. Japati kalunyaeun geleber hiber bari ngagegal daun salambar. Song diasongkeun daun teh. Di hareupeun sirem tuluy muntang kana daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohora nganuhunkeun ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempengna ke keteuyepan. Teu talangkah deui buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngahareos ka manehna. Heh Japati, buru-buru geurah hiber tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedeulna teu lila Japati buru-buru ngaleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem, ceuk Japati. Nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapanan kawajiban sararea, nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Tah kitu cenah lalangkon sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Sakieu wae video ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.